no sia goblok nyentak ya di mana ge beluguk di zaman Firaun anu ngaranna Eho tungtungna goblok rek naon on sama rek naon rek Eho na kehujanan jadi konslet teh sada naon cing hayang apa eta teh gajah rek genog si goblok pakai jeung gajah ngenog sia beranak gajah mah. aduh naon ari aka sia kakara seumur-umur nyari pakai jeung gajah ngenog jadi alah naon ari aka aing mah kabayang eta gajah ngelek boboko rek nyileungleum segede kumaha bobokona Asia Allahu Akbar udah hayam mau pandikeun ti ku gajah goblok gitu halo cengiran wae aya gajah pelungan anu karunya mah gajah kate goblok ongkoh gede tapi pernek aja si goblok Allahu Akbar aja jadi kulit putih aja gajah ngenog si koprok ulah naon Aisyah lapar dahar yuk nahar naon bubur gajah bubur ayam belegum bade genti ku gajah koprok gitu uing mah teh beuki bubur gajah mah naon atuh bakakak gajah bakakak gajah kumaha ngadangkakeunana Asia Allahu Akbar alah ampun sida walabu jeung gajah ngenog sia ampun Allahu Akbar ulah di mana sia ya di tukang aya gajah pindah kontrakan ampun Gusti nu aku ai na kumaha nya euy naon jang riweuh jang ai naon ari aka gajahna datang doraka sia ke kolot aing balik ke kolot ke gajah goblok gitu aduh